Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ieu, urang bade diajar ngeunaan ngawih pupujian. Mangga engke Ibu bade masihan conto kumaha nadomkeun pupujian anu judulna hormat kasepuh. Mangga silaing ngadangukeun pupujian nu ku Ibu bade ditembangkeun. Yu urang ngadua ka Gusti Nu Maha Suci, nu welas turasi, numur bengsa kabeh alam. Sadaya makhlukna tumut kana piwarangna. Sadaya puji kagunganana. Ka ibu ka bapa urang teh kedah hormat, nampi pangasihna nu netep dina hate. Munjung mah ka indung, muja mah kedah ka bapa. Hirup tinang tu pinanggih bagja. Tah barudak, eta contona cara ngawihkeun atawa nembangkeun pupujian hormat kasepuh. Ibu bade masihan tugas kanggo silaing hafalkeun eta pupujian engke minggu payun silaing kedah ngirimkeun video ka Ibu bari nembang eta pupujian. Sakitu pelajaran ti Ibu. Mangga wilujeng latihan sareng Ibu ngucapkeun hatur nuhun kana perhatosanana. Salam sehat. Wilujeng enjing.